علينا ميزانيات الوداع وجب الشكر علينا مداني مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلوا على النبي محمد. Ulah wara carentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati diwuwuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajajat dina angen nyapukeun ria jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipirik kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calinci luncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasa nu nyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur di handap miwa di luhur mikanyaah ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor kajungjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu beurat kana salat nu teu heat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekol sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah imana teunggut ku kalinduan tegedag ku kaanginan teluntur ku kahujanan cadole ku kapanasan. Para asatidah kori-koriah alim ulama tokoh agama nu kusim kuring dipihormat guruwaneun pikeun sim kuring ais pangampih pupuh lembur tikawit bapak camat kades kadus RW RT BPD lebe tur LPMD ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Lamun ibu meser pulpen pasti keur nulis, mun meser jam pasti nuduhkeun waktu, mun nu dagang pasti hayang untung, anu tani pasti hayang hasil. Ari ibu pangaosan hayang naon? Abis si hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu, meuli pulpen ge pake nulis. Pertanyaanana lamun geus menang ilmu rek dipake naon? Da teu saeutik jelema baroga ilmu tapi sombong ku kailmuanana.
berarti teu cocok pulpen kuduna dipake nulis lain dipamerkeun. Ayeuna ibu cek ibu pengajian teh hayang menang ilmu, ari ilmu teh keur naon? Da loba jelema nu baroga ilmu tapi teu katempo gawe saenggeus baroga ilmu. Naha mungkin jelema nu boga ilmu pasea? Naha mungkin jelema nu boga ilmu ngahina batur? Apan cek ilmu pisan teu meunang ngahina batur, berarti ilmu teh di mana tempatna? Weh. Maka geratanya ka ustad nu deukeut, naon atuh gunana ilmu? Da sok sieun boga pulpen teu bisa dipake nulis. Maka tanya ke ajengan anu caket, naon gunana ilmu? Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran awak sorangan, tapi naha kanyataan mah ilmu boga tapi hirup poek wae. Kabeh ge arapal ilmu tahajud tapi naha hees wae. Kabeh ge arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diantep wae. Kabeh ge arapal anu bakal ngoncoran di alam akhirat teh maku maca Quran tapi naha unggal poe ngagugulung HP wae. Kabeh ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a. Nah ilmu eta ilmu tapi naha ustad ge pahereng wae. Ibu ge arapal kasalaki kudu hormat, ternyata surga teh ada di balik perintah suami, tapi geuning duit leutik mah jamotrot wae. Berarti ilmu teh karek jadi pulpen can bisa dipake nulis. Bener. Saha atuh jalma nu bakal kaeunteupan ilmu? Da ilmu teh wah pohara Pak. Asli demi Allah ilmu teh pohara. Ngan euteupna di saha? Da hakikatna mah teu saeutik jelema sakola luhur tapi ilmu eueuh, mana bukti eta geuning punten eueuh ka bisa. Nah ari kolot baheula teu sakola nepi ka punten telentong, punten kalangkung, bari ijazah SD ge teu boga. Tah ilmu mah itu adab leuwih hade katimbang ilmu. Urang teh lain teu boga ilmu ngan can katempo gawe saenggeus baroga ilmu. Aduh. Matak jalma nu bakal kaeunteupan ku eta ilmu saha? Jelema nu bersih hate. Asli ye. Da jelema kotor hate mah moal eunteup, ilmu teh moal. Naha keur mah hirup bodo kata mah saban geureuh ka batur, bodo saban geureuh. Kau mau lamun boga ilmu moal teu ngaleyak ibu. Lebih luhur ilmuna bakal loba jelema nyeri hate ku ucapanana. Nah kudu kitu baroga ilmu teh nganyerikeun batur. Kenah ceramah kita loba nu ungeuk. Meureun ngartieun. Harta oge cantang tu eunteup di jelema nu kotor hate mah. Keur mah hirup sangsara kata mah panasan ku batur. Batur beunghar dituding nyegik, batur beunghar majarkeun nuyul. Tak ieu teh hartina hate, matak harta teh moal eunteup. Naha sangsara wae nganyerikeun batur, komo beunghar moal teu adigung ku pangaboga. Jadi kabehanana ge nu terbaik ti Gusti Allah, sabab Allah mah uninga saha urang sabenerna deuk ditutupan ku tiung ge, deuk ditutupan ku kopiah ge, deuk ditutupan ku baju ge, hate bapa nu apal adalah bapa sorangan, maka geura tanya saha urang sabenerna hareupeun Allah. Tiung saragam, baju saragam, keur nanahaon lamun hate teu saragam. Tiung saragam bisa dibeli, baju saragam bisa dibeli. Hareupeun Allah mah kudu nyaragamkeun teh eusi hate lain tiungna. Lamun bener tiung saragam, baju saragam, hate saragam, batur gering bakal dilongok, batur susah bakal ditalang, batur bingung bakal ditulung. Sok baju saragam, tiung saragam, tapi hate nu utama nu kudu leuwih saragam. Poe ayeuna teh umat Islam teh keur leungit kasaragaman. Quran sarua, hadis sarua, agama sarua, nabi sarua, kiblat sarua. Nah habat kudu pasea. Berarti lain Quran anu beda, lain agama anu beda, lain nabi anu beda. Geura balik kana diri, kunaon bet pasea bongan hate hayang beda.
matak balikeun lain kana Quran, balikna lain kana hadis, balikna lain kana agama, da agama geus saragam, lamun urang pasea aya hate anu teu sarua. Weh. Matak cek kuring ga nu kudu disaragamkeun teh eusi hate. Keheul atuh da. Matak ayeuna ibu ngalusan awak basajan biasa. Da ngalusan awak masa gelis-gelisna ibu ku teri ge eleh. Teri bangke 25.000 sakilona, cing teangan di Sumedang nu panggelisna tuluy maot teuneun di pasar da eueuh nu meuli. Tah harga diri manusia teh lain dina geulis geuning. Tah harga diri manusia mah geus maot jelema nu alus hatena dikenang saumur-umur, didoakeun saumur-umur, malah be ditunang ge make jeung aya haulan. Naha inget kana papatah eusi hatena, lain nu geulis. Da geulis mah relatif, 30 handap geulis, 30 kaluhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Ibu ge baheula disebut bentang Sumedang, beueuh ayeuna bentang ngan geus leungit cahaya. Matak umur 30 ka handap meudeuh cumentil jeung gumelis, naha boga modal geulis, nini gumelis jiga nu hayang dicekek atuh da. Naha geus eueuh modal. Bener. Mata konsep hirup sagalana ge gumantung hate. Ieu pangaosan. Naha alus hampura cantang tuh. Jecing. Naha bapa salat alus cantang tuh. Maca Quran alus cantang tuh. Barudak ieu maca salawat alus cantang tuh. Nana gerhana ceramah alus cantang tuh. Sagala rupa ge sumberna adalah hate. Pangaosan alus, hate alus, bubar pengajian bakal katempo kaalusan. Pangaosan alus hate kotor anger kajen pengajian 3 tahun goreng we jeung dulur teu akur jeung tatangga pasea jeung salaki gurger wae jeung sasama pengajian nu mana nu rek dianggap alus. Aduh koprok bari nu koprok na ge kitu keneh. Bener Pak, pengajian nu mana nu ku urang dianggap alus. Berarti lamun pengajian ieu alus bareng jeung hate nu alus isuk ge bakal katempo akhlak nu alus. Nu teu akur jeung dulur bakar akur, nu sok pasea jeung tatangga jadi tara, popolotot ka salaki jadi henteu, bubar ti dieu ngarasa dosa geuwat tangkep salaki aya. Cek salaki teh kunaon maneh balik pengajian jadi lebay, tobat. Ieu nilai alus mah Pak lain riungan seperti ayeuna kieu. Ieu mah karek cangkang da can nyaho kana eusi karek kembang sakedeung deui ge kena ku burung. Mana burungna isuk engke bakal ditanya ti marana ngabring pangaosan atuh teu cara maneh tara burung tah. Kembang jadi burung teu jadi pentil-pentil acan beh dituna teu jadi buah maknya ladang pangajian nganyerekeun hate batur. Weh. Kena ya ceramah demi Allah tah. Salat Bapak alus ngan cantang tuh salat alus kudu bareng jeung hate nu alus bubar salat ge bakal katempo akhlak nu alus. Salat alus hate kotor bubar salat ge melak cangkeng dina kelek nu muncul adalah sombong. Di mana Mang? Salat atuh ka masjid wae. Bacaan salat alus, maka bacaan salat alus filosofi hirup akimu teh tangtungkeun kaalusan salat dina diri. Akimu nangtung artina jelema nu nangtungkeun salat dina dirina bakal katempo ucapanana ucapan salat, perbuatanana perbuatan salat, laku lampahna laku lampah salat. Sagala rupa wujud bentuk rasa jeung pikiran adalah gambaran tina eta salat. Salat tungkul artina kudu tawadu. Nah keur salat tungkul bubar salat dangah. Berarti karek salat nu 5 waktu can bisa salat dina 24 jam. Ku ceramah ke mah kabeh ge ungeuk da salah ladar tuh. Nu kadua nu ngaran salat teh geuning aya takbiratul ihram, Allahu akbar. Gambaran ucapan tekad lampah perbuatan jirim jinis wujud bentuk kudu katembong Allahu akbarna. Allahu akbar Allah nu maha agung berarti kasombongan tong dikukut. Nah ari salat Allahu akbar dibaca sombong dipiara. Dek tahajud nyeun status OTW tahajud acan somong ngeus sadeo
boga kongkorong edeng-edeng ke tetangga 40 gram ya teh salaki kumaha ceuk tetangga anu teu boga singku bangsat mangga teleuman bener ya tuh bacaan salat alus wajah tu wajhiya lilladzi timimiti usoli jeung segala rupa alus Pak bacaan salat nu usoli jeung nu teu usoli alus bacaanana wajah tu wajhiya alus bacaanana subhana rabbiyal adim alus bacaanana gerab bawa dina laku lampah alus bacaan salat kudu alus ucapan saenggeus salat matak jalma nu salat teu mungkin nganyerikeun batur teu mungkin ngahina batur teu mungkin ngaleungitkeun batur teu mungkin mitnah ka batur teu mungkin nganyerikeun perasaan batur salat alus kudu katempo ucapan alus ari urang salat mah bacaanna ge alus bubar salat wae geus nganyerikeun batur kamar masjid atuh oi kawas hirup terek 1000 tahun wae tempo emang ningang jalma itu gede kawani emang oge ka masjid teh karek ayeuna baheula mah saha emang pan gapleh sarua jeung urang di dieu pan nilai teh komo dibawa kana katilu nu disebut salat teh aya 3 huruf sod lam jeung ta geus teu kapigawe mata geus salat tong melak cangkeng dina kelek asa aing pang ditampana asa aing pang surgana teh hampura Pak sabab salat teh diukur ku 3 huruf sod lam jeung ta ceuk para ulama mun ta nabi sod sidqul qauli lam layyinul qalbi ta tarku ma'asi sidqul qauli alus ucapan lam layyinul qalbi leuleus hate tarku ma'asi ninggalkeun perkara nu matak jadi doraka parantos salat nepi ka dinya matak memeh boro-boro ngomean salat batur ngomean awak urang ge jadi urang lain perang jeung kasalahan batur lain perang jeung kagorengan batur lain kudu nuding kana kateuceureugan batur bawa kana alat hirup di awak urang sorangan ternyata urang ge kudu perang jeung hawa nafsu sorangan bari hirup mah teu kudu legeg ukur disebut nana gerhana disebut ustad disebut kiai disebut ajengan teu sararudi nah da kabeh ge bakal mung disebut ustad lamun apal kana gawe kabeh moal hayang jadi pejabat lamun apal kana gaweana pejabat boa-boa urang mah poho teu apal kana gaweana sahingga teu apal kana gawe hayang disebut lamun apal kana gawe teu hararayang disebut disebut ustad disebut kiai disebut ajengan naon gawena warasatul anbiya pewaris para nabi na teu era maknya aya pewaris nabi beda saeutik pasea warasatul anbiya pewaris para nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting bareuh sampean ladang tahajud yuk urang ngacung ustad mana nu bareuh sampean ladang tahajud lamun mah di Sumedang aya nu bareuh sampeana kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat nya era disebut ustad naha can katempo gawena aduh bener kakaharti urangnya tuh nabi ngawariskeun bager ya rasul aya korma dipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun ya rasul abdi mah hoyong eta acuk salira kumaha ceuk nabi sok nu anjeun kakamikeun nu kami pek pake ku anjeun berat Pak dibawa kana gawe yeuh nana gerhana boga jam penta ku ibu dibikeun moal pan ieu teh keur ngomongkeun bersih hatena suudon boro-boro lila ya ceramah karek sakitu wae geus garoreng hatena teh tapi da ibu ge sarua lamun boga barang anu alus dipenta ku kuring dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun sadar kana diri urang lain nabi urang lain ustad urang lain kiai urang lain ulama karek disebut batur mah teu kudu legeg tapi berat migawe eta gelarna bener di luhur aya pejabat karek sesebutan ceuk rakyat mata ka para pejabat teu kudu legeg nah jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal heuh matakna ka pejabat sok atuh sok moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat mata keur pejabat kudu sadar yen jaradina pejabat teh jadina jabatan teh lantaran dicoblos rakyat mata geus jaradi ulah sok api-api poho ka rakyat
hargaan ka hayang rakyat, sing ngarti kana kabiu rakyat, sing apal kana kanyeri rakyat, sing wawuh jeung bisa nyusut kana cai panon rakyat. Eta nu keur diarep-arep ku rakyat. Moal mungkin jadi pejabat tanpa ayana rakyat. Bener? Da kuring mah nyarita berdasar undang-undang kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh buktikeun lain sakadar ditulis, buktikeun dina gawe. Disebut ustad ge bibabari teuing tapi gawe mah wallahu a'lam. Matak nu paling hese gawe Pak. Da kabeh ge bari bisa nyebut subhanallah, mana gawena? Kabeh ge bisa nyebut alhamdulillah, mana gawena? Kabeh ge bisa nyebut la ilaha illallah, mana gawena? Aduh, boro-boro 30 juz Quran Pak, karek subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kuring hayang nempo, mana gawena? Subhanallah maha suci Gusti Allah. Nah mungkin geus ngomong subhanallah maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut atuh hampura kadongdong ge lemes luarna geuning rumet eusina. Kade ucapan urang ulah dipake nipu, batur lemes tapi kulit limus, tapi borok sararea, lebih hade kasar tapi kain kasur, matak tibra dina kulem, rambut gondrong bukan pembohong, lebih alus daripada make jas di dasi ari aspal di lebok. Pokoknya rasiko ceramah kieu mah teu diulem deui, paduli da teu hayang. Konsep takdir itu tuh bisa dipika hayang, mata kuring nyarita kieu teh da teu hayang. Jadi ustadna ge teu hayang. Matak bisa anu hayang, yeuh mik tuluikeun. Nah, apan bahasa takdir. Nah ari pakades hayang jadi kades da mungeun, hayang nama jadi dewan, ngan takdir na we jadi kades. Matak pakades syukuri we jadi kades. Well. Nah apa ulah maksakeun maneh hirup mah. Iya abah-abah, bapak-bapak, Paris Konveksi Fashion Top, Paris Store Official, lalieur macan lagi. Iya beungharna, rizkina, takdirna tina konveksi. Cobaan engke mah naon we usaha nu lain. Cenah euy engke mah urang pecakan tani, akhirna teh konveksi rugi, tani beak. Nah bisi lain takdirna. Matak kuring ge jadi ustad teh yang jadi pejabat sieun lain takdir. Akhirna nyalon kudu make duit jadi pejabat leuheung mun meunang rakyat ayeuna duit dicapluk nyoblos kanu lain. Akhirna teh jadi ustad eureun jadi pejabat pere. Matak mengeus hirup mah kudu bisa tumarima kana perkara nu geus diguratkeun ku Allah taala. Nikmati, jalani, syukuri. Tong panas ku milik ku ibu panas karena milik batur ge moal mata leungit harta batur moal nu aya ge ibu ngadon beak jeung nyawa-nyawana. Batur nyeun gedong nyeri sirah, batur meuli kursi ratug angen, batur meuli motor blus ka rumah sakit, batur meuli mobil si eta keur ngap-ngapan, batur nyeun pila paeh we. Matak cek kuring ge kunaon eta panyakit hate. Matak hirup mah sok subhanallah teh maha suci Gusti Allah, bersihkeun jeung hate-hate urang. Maka bahasa ulama baheula satiap maneh geus maca naon wae tumerepkeun sumerepkeun, tumerep kana dirina sumerep kana rasana, sehingga naon nu geus dibaca rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur adalah bingung urang. Maka jelema nu geus bisa maca kudu bisa ngarasakeun ka nyeri jeung ka susah batur. Subhanallah tah. Maon atuh gawe alhamdulillah, alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Naon pigaweunana? Sagala puji kagungan Allah. Kabehanana ge puji mah nu Gusti Allah. Naon pagaweanana? Urang tong asa kapuji. Pan ieu mah geus maca Quran ge seserakan, rada serak. Cing teh kunaon serak? Tos ngaos Quran jeung sholawat sapeupeting ku masia we. Di mana letak alhamdulillah Pak? Bener tuh Bu? Naon? Kesang urang di penta moal seungit angere hangru. Alhamdulillah ke rakyat, gedong sigrong, mobil mewah, sawalega. Tah ieu anu boga konveksi judulna ieu teh alhamdulillah.
Alhamdulillah cenah konveksi maju, barudak usaha, awak sehat. Acan jadi alhamdulillah eta umum ge bisa euy. Gedong sigrong mobil mewah sama lega, lamun bener alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, buktikeun dina gawe. Lamun RT mere BLT geuwat susul RT moal narima, bikeun ka yatim, bikeun ka miskin, bikeun ka nu susah, tah eta alhamdulillah dina gawe. Sapanjang jelema beunghar ngarep-ngarep pamere batur, sapanjang jelema beunghar nyarekan RT nyebut gelo nyebut edan aing teu kabere BLT, can meujeuh disebut alhamdulillah. Koprok matak lamun jalma boga alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, nyabak angen sorangan era gedong sigrong mobil mewah ai kana BLT hayang. Matak lamun kabere geuwat bebeja des dus RT RW hampura moal narima pangmikeunkeun kanu hakna mamah ku sakieu ge geus alhamdulillah. Eta pagawean mah komo Robbul alamin, Rob nu mangeranan saantero alam, nu miara, nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa. Hampura ibu bisi kasiniran. Rob teh nu ngajaga, nu ngariksa, nu ngadidik, anu ngatik. Sapanjang urang boga Rob, naon nu kudu dipikasieun? Hirup sieun sangsara, keun bae asal disangsarakeun ku Allah, maka bakal dibikeun jeung sabarna. Ternyata manusia salamet ku sangsarana lantaran cicing dina kasabaranana. Beunghar keun bae beunghar asal ti Allah, maka hate bakal boga rasa, batur bingung bakal ditulung, batur susah bakal ditalang, nu miskin kabantuan, nu yatim kasakolahkeun ku hartana. Ternyata harta alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, tina harta loba jelema nu kabantuan, Allah nyalametkeun ku hartana lantaran hate ngarasakeun kana kasusah batur. Duana nage menuju arah kasalametan. Ka hartos itu Ibu. Teu kudu riweuh da hirup. Rob nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa, anu nyipta. Ibu teh ku Allah teh diciptakeun sampurna, mata keur naon bulu halis make jeung dipanjangan. Artina teu narima kana perkara nu geus dijadikeun ku Allah, pan riweuh. Allah mah geus sampurna, bulu halis pararondok, ngiceup babari, peureum babari, leumpang babari, mawa motor cekas, cobaan isuk deui mah bulu panon paranjangan. Bentak hese mawa motor tikus ruk. Nges tikus ruk kakara nuding Allah nepi ka kieu takdir teh bulu panon tah. Halis geus alus halis ibu teh nama kejeng dikerok. Ganti ku patlot pan riweuh balik ti dieu ngucur kesang cek salaki ka mana si Allah hiji. Bea ku kesang Rob teh nu ngadidik, anu ngatik, nu ngajaga, nu ngariksa, anu nyipta. Manusia tinggal narima teu kudu make jeung aya kahayang kana Rob, kana perkara nu geus ditangtukeun ku Allah taala. Mangga emuta. Bener. Komo la ilaha illallah teuing urang mah la ilaha illallah teu aya deui pangeran angin jabarkeun ka ditu atuh. La ilaha illallah teu aya nu ngajadikeun aing Allah, la ilaha illallah teu aya nu minterkeun aing Allah, la ilaha illallah teu aya nu ngadaekeun aing Allah, la ilaha illallah teu aya nu sagala-gala aing Allah, la ilaha illallah teu aya nu nyalametkeun aing Allah, la ilaha illallah teu aya nu sagala rupa perkara kajadian iwati izin Allah sing sadar nepi ka dinya atuh. Nana gerhana bajuna kieu geuning jadi ustad balikeun ka Allah, nah atuh Allah bet ngajadikeun urang lain ka bapak. Nah memang nakuring hayang gigian henteu, nah atuh geuning daek takdir geus datang teu bisa ditolak, jeung takdir moal dibikeun ka jelema anu hayang, mata kuring mah enjoy, teu hayang teu embung, mangga Gusti kumaha salira we. Isuk kudu eureun ceramah bae deuk tani we. Atuh ceuk Allah kudu maju heupe. Kuring mah geus teu ngaboga-boga hirup, mangga Gusti nyangakeun, deuk isuk diprekeun, deuk aya nu ngulem, deuk eueuh, mangga Gusti abdi mah wayang kumaha ceuk nu ngigalkeun. Sabab satiap jelema hayang siap-siap hirup bakal kecewa. Apan ibu ge bobogohan jeung nu kasep bari beunghar meunang ka hayang, dina teu tulus geuning stres. Nah da ibu teu apal hakikat Allah ngirim hiji lalaki aiteun mah bobogohan jeung nu kasep bari beunghar ari ku Allah digentian ku nu petot.
secara rasa orang kecewa ragrag darajat sabab menangkeun anu kasep bari beunghar ternyata teu tulus aya jadi jeung nu petot baeudna nepi ka ayeuna karek bager kanu petot kunaon sadar ternyata kasep bari beunghar salingkuh bae rumah tanggana awut-awutan haben we ngaranakeun batur ternyata ibu boga saleuki petot awet nepi ka ayeuna naha mungeun salingkuh naha da teu payu-payu. Inilah cara Allah nyalametkeun manusia secara hakikat. Matak hirup teu kudu loba kahayang tarimakeun. Bener teu Bu? Nana gerhana datang ka dieu nah hayang dihargaan teu seutik oge. Matak urang mah leumpang cuek biasa teu kudu riuh. Teu hararayang deui. Da dihargaan teh kuring sadar. Mun ibu ngahargaan kuring lain kuring nu berharga tapi Allah nutupan kagorengan kuring. Jadi ibu teh nempo cangkangna teh Ustad nana cangkang. Coba lamun apal jati diri nu sebenarna kuring teh jelema boloho jelema bodoh jelema teu ecreug jelema teu baleg lamun ku Allah dibukakeun ka teu ecreugan kuring moal mungkin ibu nyebut Pak Ustad nana palebah kuring datang ka dieu jelema gelo tuh mata kunaon kuring teu hayang dihargaan batur sabab kuring yakin ibu dihargaan batur lain ibu nu berharga tapi Allah keur nutupan aib ibu nu sabenerna matak nama ke jeung hayang dihargaan dalaman kuring diudeng digamis disorban majigana mustami teh narang tung wilujung sumping al mukarrom assalamualaikum nyungkeun pidu anak maupun anak pan ka urang mah karek turun tina mobil well kuat eueuh nu assalamualaikum datang kanu boga hajat dia darah datang tepanya teh minta doa lain mari tadi foto aslinya keun bae dangaran-ngaran hirup mah tong sok mawa kahayang manusia akurkeun kahayang urang jeung kahayang Gusti tah kahayang urang jeung kahayang Allah teh Pak teu akur mun boga harta cek Allah jakat geuning urang mau ngadon di gunuk-gunuk rajeun boga ngadon dipamerkeun kahayang saha eta kikituan kahayang Allah kahayang diri sorangan matak lamun isu kongkorong ku bangsat gelang ku bangsat duit ku bangsat lebo da kahayang Allah mah jakatan maka jakat toong we cek hadis Nabi penolak bala nu sabenerna adalah ku jakat ku infak ku sodako malaikat nu ngajaga hartana pedit kumed merege hese cap jahe polisi datangkeun anjing helder rabengkeun hancip cenah ngajaga anger tuyul nya manusia mah tinggal narima kana parentah aman ngan lamun teu narima kana parentah Allah moal pernah hirup bisa aman sangsara sabar jongjon beunghar bersyukur jongjon kunaon nu sangsara teu aman-aman teu nyaman-nyaman berontak hayang urang jiga batur akhirna batur nyen gedong si eta maksakeun batur meuli sawah si eta maksakeun batur meuli kongkorong si eta maksakeun akhirna gedong sigrong mobil mewah sawalega ngan sirah jangar naha hutang we jeung hutang geus kiru kakara we nuding aloh kieu takdir teh lain takdir lebo kahayang kumaha sepuh naon itu maknana oh saya gitu oh ari heueuh mata kirupa jalma nu alus teh jalma anu teu ngagugu kahayang dirina tapi jalma nu alus mah ngagugu kana kahayang Allahna sehingga jawabanana innallaha ma'ana saestuna Allah teh bebarengan jeung urang urang mah hayang nempo mana nu bareng jeung Allah teh mana nah ieu pangajian bareng jeung Allah teuing mana bukti isuk ayakeun deui pangajian nu ceramana kudu ustad setempat apakah jamaah bakal loba seperti ayeuna berarti geus kajawab poe ayeuna lain jeung Allah hayang panggih jeung anuna TikTok bener barudak terbangan apakah jeung Allah maca sholawat teuing pecakan ulum deui tong dibayar datang moal berarti lain jeung Allah maca sholawatna jeung pangabutuh alias duit pan kabongkar ku tauhid mah Pak nana gerhana ceramah na jeung Allah teuing deui. pecakan ulam deui tong dibayar sapese-pese acan datang moal. 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 Datang moal
tah ibu teh suudon geus 2 kali tah. Jadi lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy nepi ka teu datang catat ku ibu mana innallaha ma'ana tah. Saestuna jelema nu bakal salamet jalma nu bareng jeung Allah geuning uteuk tongo walang taga roh pati bogodongan hirup kudu bareng jeung Allah can bukti dina awak urang sabenerna. Aduh batak naon nu rek dilegegeun ha. Apakah ibu dijilbab jeung Allah nyao jeung mode? Mana bukti? Batur bodas kabeh, batur hejo kabeh, batur berem kabeh, lain merekna, lain tiungna, hareupeun Allah mah munian auratna deuk butut sekalipun asal orat katutup tah eta anu bener bareng jeung Allah. Lain tiung denai, baju denai, HP Oppo kana hutang para roho. Kadua, lamun bener ibu ditiung bareng jeung Allah, lain sakadar munian sirah, tapi ibu kudu bisa munian jeung jeroning sirah. Cicing Pak rada hese ya. Lamun ibu ditiung jeung Allah, berarti ibu ge lain sakadar munian sirah, tapi ibu kudu bisa munian sakuring bungking nu ayana sirah. Panon bunian, ceuli bunian, biwir bunian. Panon bunian tina popolotot ka batur, ceuli bunian tina ngadenge gosip, bibir bunian tina ngocobrot ngomongkeun batur, parantos nepi ka dinya. Paingan batur teu dijilbab mungeun kabita ku ibu lantaran ibu teu mere contoh kanu teu dijilbab. Weh. Kena ya ceramah demi Allah Pak. Eta jeung ungek-ungekan jeung sadar ongkoh meureun ieu teh. Ieu mah pan dijilbab badag, heeh, tapi kasalaki popolotot karena gosip dungdak dengdek, batur nyieun kasalahan diomongkeun. Nah eta jilbab teh. Ternyata eta teh agama Islam syariat, torekat, hakikat, makrifat. Ternyata urang dina Islam karek syariatna can asup kana ilmu hakikatna. Hakikatna mah saha urang sabenerna. Nu ahli ibadah can bisa asup ka surga, nu ahli maksiat ge can tangtu ka neraka. Itulah hakikat, Pak. Cicing rada hese. Ahli ibadah can tangtu ka surga, ahli maksiat ge can tangtu ka neraka. Maka jalma kudu wawuh kana ilmu hakikat, batur doraka, batur dosa. Keun masih keneh aya poe isukan deuk maot laki nu mau takumaan la ilaha illallah, bisa ngomong la ilaha illallah, beak dosana. Ternyata surga geus nungguan ku kecap la ilaha illallah. Ahli ibadah, ahli masjid, ahli salat, ahli pengawasan, ahli sholawat cantang tuh mentang-mentang ka surga. Nah iblis dia lebih ahli tibatan bapak. Iblis ahli masjid, ahli ibadah, ahli salat, ilmu 70% anu Allah aya di iblis, tapi nah iblis dikutuk Allah lantaran hiji beak pahala ibadahna lantaran ku kasombongan. Aduh, nu paling paur urang tahajud henteu, duha henteu, maca Quran henteu, ai sombong ti bareto, tinggal adu hareupan, boa-boa iblis teh guruna ieu teh. Bener? Ahli maksiat cantang tu ka neraka, sabab beak dosa lamun tobat. Ahli ibadah cantang tu ka surga, lamun ibadahna lantaran campur jeung kalimat sombong ngaranna. Weh, keheul atuh dah. Sok ya, karena mobil kan ibu sok. Keur urang gitu. Nya, nuhun, nuhun. Oh lain. Aipanya teh oleh-oleh Sumedang. Oh pedah we diten batur sok kewe sok cenah Pak Ustad Mojongjon ceramah. Ieu mah cenah bade di kana mobilkeun langsung cenah. Aipek teh urang mah hade sangka ngan aya kanyataan jadi goreng kanyataan. Heula nepi ka dinya tah. Bab ilmu teh. Jadi ilmu teh geuning di mana tempatna? Hiji qalbi, dua qauli, tilu fi'li. Qalbi hate, qauli ucapan, fi'li pagawean. Mun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu gerak tempo hatena dihina tarang ngalawan, diledek tarang ngalawan, dituding tarang ngalawan, dipitnah tarang ngalawan. Jelema anu uteuk tongo walang tagar roh pati gogodongan bareng jeung Allah hampura Allah ngaharewos kana dirina. Hampura Pak bahasana ya. Allah ngaharewos kana dirina. Akhirat leuwih alus batan dunia. Anjeun dihina, diledek, dicaci. Dunia aya tungtungna tapi akhirat kami ngamuliakeun anjeun
kalayan eueuh tungtungna hate. Aduh, matak lamun ibu dihina batur sesebred keneh geus moal ecreg moal balik Udin. Dihina teu ngalawan, diledek teu ngalawan, dipitnah teu ngalawan, teu berusaha nerangkeun kaalusan urang. Naha mempertahankeun ikhlas itu bangga, cukup Allah anu apal ibadah urang, teu perlu dibeja-beja ka batur. Ya, mane mah tara pangaosan, geus tong diomong-omong, cukup Allah anu apal. Sanggup. Ya, mane mah tara pangaosan, gagabah nu panghareupna bari seuri teh saha nu minta tisu teh aing teh. Batal kahadeanana sabab hayang diaku ku manusia. Bener? Ya barudak nabuh unggal peuting tong hayang diaku entong magejeng OTW nabuh entong magejeng OTW kamana teu kudu, cukup Allah anu apaleun kana diri urang, teu perlu nyieun status Facebook, teu kudu diedeng-edeng, cukup Allah anu uninga ka awak urang, teu perlu batur hayang apal kana perkara ibadah urang. Itulah ngaranna ikhlas. Teuing teuing aya teuing eueuh manusia seperti kitu. Anggar we barang bere ge teu nganuhunkeun mah ngamuk geuning. Ek nuhunkeun atuh. Kasaha cinta kudu nganuhunkeun? Haji. Kalah hayang ongkek ngadengan lagi. Nah memangna ibadah haji teh ngan sakadar butuh gelar haji. Ihsan teh anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun nu nyatet anjeun keur ibadah. Sanajan geus ibadah haji teu perlu make jeung haji-hajian. Ieu mah tatangga nyebut haji dibayar 10.000. Ai tatangga nu kadua Pak Haji 20.000. Ari incuna bersihin haji 300 dibayar kontan. Beak sawah kitu peta mah tah. Dihina naha make jeung dihina entong ngalawan. Apan aya akhirat? Dunia mah tempat perkara, akhirat mah tempat ngangeuskeun perkara. Aya teu di dunia anu anggeus tina perkara, moal aya. Ibu boga hutang ka tatangga maot, tuluy ku ibu teu kabayar, anggeus teu? Di akhirat bakal dianggeuskeun. Di luhur nu maling duit nagara dihukum 3 tahun, ari nu maling doma, nu maling hayam, gemep huntu beak di penjara 6 tahun. Anggeus teu ceuk dunya? Teu anggeuskeun. Aya akhirat nu bakal dianggeuskeun engke ku Allah. Matak manusia leuwih keung ku akhirat katimbang keung di alam dunia. Di dunia teu dahar aya tatangga bakal mere, di dunia teu boga baju tatangga bakal mikeun, di dunia teu boga imah tenang dulur oge loba keneh bakal mantuan. Tapi di akhirat cukup urang jeung Allah anu kudu dipertanggungjawabkeun. Keung mana hakikat hirup? Keung keneh di akhirat. Allah, bener ya lur. Nah atuh matak la ilaha illallah teh abot teh aya di pangeran aing Allah teh anu minterkeun aing Allah. Jadi pintar dipinterkeun, bisa dibisakeun, alus dialuskeun, daek didaekeun, bisa dibisakeun, geulis ge digeliskeun, kasep oge dikasepkeun. Matak jelema geulis ulah gumelis, naha geulis ge digeliskeun, kasep ge dikasepkeun, alus ge dialuskeun, daek ge didaekeun, jadi ge dijadikeun. Bapak kades jadi kades, saha nu ngajadikeun? Allah. Si eta mah hirupna teh kitu. Saha nu ngajadikeun? Rakyat. Allah. Cicing. Hiji murid ngawangkong jeung guruna. Cek guruna, euy ngaran tauhid teh geus teu kudu usaha, rezeki bakal datang. Cek guru, cicing bu, ieu mah dongeng teh dongeng anu perlu pemikiran anu matang. Euy ngaran rezeki teh teu kudu ikhtiar, tinggal cicing we engke ge datang sorangan. Urang geus nepi kana makom eta teh acan, Pak. Jadi urang mah teu ngakal mah teu ngakeul, teu ngarah teu ngarih, moal nepi kana makom nu bieu. Euy cicing we engke ge rezeki mah datang. Cek muridna, wah moal bisa, kudu ikhtiar. Jadi mana nu bener, guruna muridna? Oke, oh bener siap. Cek ibu muridna, anger cek muridna teh kudu ikhtiar, bah piraku rezeki datang sorangan, anger kudu ikhtiar. Cek si abah, ayeuna mah urang pada ngabuktikeun keyakinan maneh jeung keyakinan kuring.
si muridna leos ka kebon mangalakeun korma sabab aya nu panen korma. Saenggeus beres jam 12 jam 1 ceuk nu boga korma ka dieu jang tah korma bawa, ternyata dibawa ka guruna. Bah ieu aya korma, ieu kanggo abah, ieu kanggo abdi, mangga emutan. Ceuk guruna rizki bakal datang tanpa usaha. Cek muridna teu bisa anger kudu aya ikhtiar. Cek guruna hayu urang silih buktikeun. Mangga cek ibu tadi nu bener teh muridna, guruna ge leuwih bener. Nama kejeng bener, guruna cicing geuning murid datang mawa rizki. Matak hampura ulah asa aing pang tauhidna lamun urang karek neneh berpikir moal kitu lamun teu kieu, moal ngakal lamun teu ngakeul, moal dahar lamun teu usaha. Hampura Pak teu main. Tapi moal tingkat luhur. Nana gerhana ge teh. Cobaan ku Bapak tadi ceramah kudu nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nyaah ka tetangga, nyaah ka baraya. Cekas ceramah teh sararege ungeuk. Uji poe ieu. Gitu nah kaharti pisan ceramah teh bener urang teh kudu nyaah ka sararea. Muhun ayeuna mah kieu we moal dibikeun ieu amplop terus dek dibagikeun we ka yatim jeung miskin nu aya di dieu. Gebog teh Bu ngagebog. Kumaha ceuk kuring tong kitu. Heupan tadi ngomong kudu nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, nyaah ka sasaha kudu nulung nu butuh nalang nu susah. Jawaban kuring eta mah ceramah. Leeh hate. Berarti urang mah nu tadi karek jadi murid Pak, rizki moal datang lamun teu ikhtiar. Coba lamun makom geus jadi guru teu bisa ku cicing ge rizki datang sorangan. Weh. Nah, ini tinggal balikeun ka awak ibu jadi murid jadi guru. Jadi guru. Tapi gak asa teu percaya. Berarti dua nanage benernya. Cek muridna kudu ikhtiar maka rizki datang. Cek guruna teu kudu ikhtiar gogoleran ge rizki mah datang. Nya tinggal makom urang masing-masing di mana urang mah karek jadi murid can jadi guru. Geus heula nepi ka dinya. Dua. Imam Syafi'i boga murid duaan. Cek Imam Syafi'i ka dieu ngariung daratang tah kuring boga gamis yeuh ku anjeun pake. Kuring boga murid dua ieu kuring boga gamis kop ku kami dibikeun duanana kaduaan jug parake. Nu hiji cek hatena alhamdulillah ya Allah boga gamis kebesaran Imam Syafi'i digantungkeun di imahna tiap aya semah ditanya gamis saha eta Imam Syafi'i atau tapi nu hiji teu digantung-gantung dipake Pak nepi ka lecek nepi ka soek jarak 3 bulan cek Imam Syafi'i gamis barawa deui dibawa nu hiji mah weuteuh keneh meunang nilepan nu hiji mah geus lecek bari butut cek Imam Syafi'i ka dieu atuh aya teu dipake mah urang bikeun kanu make. Lain harti ibu teu boga ilmu kade bisi teu dipake eta ilmu. Lain nu hadir di dieu teu baroga ilmu kuring yakin ilmu kuring jeung ilmu ibu bapak leuwih luhur ibu bapak sabenerna ngan kade bisi teu dipake. Akhirna ilmu boga hafalanana tinggi tapi ku Allah dicokot karomah jeung manfaatna tina eta ilmu nu akhirna loba jelema boga ilmu tapi ilmuna dipake pasea leungit hikmah tina eta ilmu sabab ilmu teu nitah jelema kudu pasea. Weh matak hirup pake cukuring ge ta ieu Bapak saha atuh itu Bapak saha nya rada kieu wabil khusus para jamaah panyuhun pidoana kanggo Paris konveksi saha ngaranna itu produsen kaos kaos fashion top atuh urang mah tuh kudu meuli nya fashion top iya kieu ari syukuran teh make nya ngarah babari ka harti naon syukuran make boga harta pakai sodako syukur Pak boga jabatan pakai ngalindungi rakyat bersyukur Pak nyaah ka rakyat wawuh ka susah rakyat
apal kabiung rakyat boro-boro hayang satutup umur 2 kali 3 kali cek rakyat atau sekades nyalon deui emak nu ngadukung nage nah karasanya na ka rakyat itulah syukur. Coba lamun karek sakali tapi sombong ka rakyat teu wawuh tara nanya kanu maot tara hadir kanu hajat beh dituteun anu gering masa bodoh nu ngajuru antep wae boro-boro 2 periode 3 periode saperiode yakin Pak dieuneuk-euneuk. Nah sabab teh syukur mata kalimat syukur teh pake kartos ya jadi lapan syukur teh tong lila-lila teuing jauh-jauh teuing menterjemahkeun syukur make boga harta pake sodakoh boga umur pake manfaat boga ilmu oncoran batur gitu pan parake makakeun urusan maju jeung munurna lain urang anu boga tapi Allah anu boga ieu tina milik konveksi ieu pake ho da mangge make bajuna kaosna lain kitu udin make teh hasilna riungkeun ulah ukur poe ayeuna hei budak yatim aya sabeureuje di dieu hayang anjeun sakola hayang sengsarkeun tina ladang konveksi ieu yatim belaan datangan ka sakolana pangmayarkeun bikeun saragamna angape eta teh budak teh anak angkat urang yatim moal dibuli moal dihina moal diledek naha bapak angkatna bos konveksi dipake cek Pak Kades abdi ge odok tad hog saberiji Pak Kades abdi 10 nyakolakeun budak yatim pek biayaan sagala-galana bukuna pulpena kantongna titipkeun ka kepala sekolahna yatim moal dibuli moal dihina naha bapak angkatna seorang kades make pake cek Pak Camat tong kagok kudu sararea da cek Pak Camat abdi dunungan kades dek saberiji Pak Camat 20 Dor Pak Camat nyakolakeun 20 titipkeun ka sakolana budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek naha bapak angkatna seorang camat lo cek ustad di dieu abdi ge ada kareongan sarumpi ngariung di masjid udunan sakolakeun budak yatim sing loba da ustad 30 budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek naha bapak angkatna seorang ustad kurumuy kuring saberiji ustadana 100 nama kejeng 100 ngaranna ge ngalamun bebas dek 700 orang ge budak yatim moal dibuli moal dihina moal diledek naha bapak angkatna seorang nana gerhana lamun geus saperti kitu eta harta tong keungku bangsat tong keungku garong tong da bakal datang penyakit moal pernah katapelan ku penyakit nu ngajagana doa yatim doa piatu doa miskin doa apa ya Allah jaga riksa anjeunna hartana tambahan barokahkeun sagala umurna di dieu aya doa batur nu nyangsang na awak urang weh nepi kadinya ayeuna di dieu unggeuk teh datang ka imam ya tong ngadenge teuing ustad eta beak sawah teh nu tadi urang mah karek jadi murid can jadi guru guru mah cicing tapi rezeki datang murid mah anger kudu ngalengkah jadi urang mah makomna makom carek jadi murid heeh Bu teuing urang ada hayang makom cicing teh hayang asli cicing gimana ngahewot ayeuna mah kuring ge kudu beng ka Sumedang beng ka Dayakolot beng ka Karawang beng ka Banten ayeuna mah engke mah da embung kitu teh hayang cicing asli hayang boga bab nu kitu asli yo nah ari nu maot menta doa ka ibu nah ibu sok ngadoakeun padahal teu menta iya ibarat ibu boga budak ibu teh tara menta duit tapi getol gawe teu dititah ngumah wadah keur ngumah wadah teu dititah nyeuseuh keur nyeusseuh teu dititah ngapalkeun keur ngapalkeun teu dititah maca Quran keur maca Quran teu dititah nyangu der nyangu cek ibu ieu budak tara minta duit tapi kudaekan-daekan teuing asa dosa inung ka anak jang bisi bade sakola tuna erang-erang aya 3.000 canaknya kanggo ujang menta teu budak duit nah habet mere gawe paling paur urang loba menta ka Allah ai gawe henteu ya Allah hayang beunghar geus beunghar sombong matak ised kolot beak deui hartana ku kasombongan anak weh asa karareuna ceramah teh Pak
Lamun bapak boga duit 1 juta, keluarkan 15.000, 10.000, 5.000 atau 20.000, taruh ku 20.000, berarti bapak geus ngabersihkeun angka 880. Nu 880 tuang ku bapak jagjag, tuang ku pemajikan sehat, tuang ku anak jadi soleh. Nah, geus bersih tina perkara kokotorna. Tapi sabalikna, lamun 1 juta teu kaluar angka 20, maka 20 adalah virus matak jadi penyakit karena angka 880. Tuang ku bapak penyakit, tuang ku ibu gering, tuang ku anak ngalawan. Gera balik hakikat ngaran hirup, ternyata agama nitah teu keur nyalametkeun urang dunia akhirat. Kunaon urang dititah ku agama rada hese, tinggal nungguan deuk disalametkeun ku tindakan Allah. Naon tindakan Allah? 20.000 teh dikaluarkeun tina 1 juta. Mang tahun bandungan ku ibu ised kolot, rumah sakit mana nu bakal ditepungan. Naha panyakitna gugunuk tina angka 20.000. Lamun 10 juta teh dikaluarkeun, maka penyakit datang ke rumah sakit bakal ngaluarkeun angka sagede kitu. Inilah nu disebut hakikat hirup. Mata urang mah dipaksa kudu bager. Harta pakai, ilmu pakai, jabatan pakai, umur pakai, tah eta disebut syukur. Kahartos. Tahna ibu bersyukur ku bisa pangausan ka dieu, odok make mah. Kalah susurian. Ya. Jelema gering init ka dokter hayang naon? Oke. Jelema sangsara leos usaha hayang naon? Jelema bodoh sakola hayang naon? Oke. Pak Camat baheula jadi rakyat, tuluy sakola jadi camat. Pertanyaanna geus jadi camat hayang jadi naon? Pak Kades jadi rakyat, tina rakyat jadi kades. Kades itu pejabat, hayang jadi naon? Yuk urang balik kana awak urang. Jelema bodoh sakola hayang pinter, geus pinter gera jawab. Hayang ngoncoran jelema bodoh maka bakal pinter saumur-umur dah hayangna ngoncoran. Tapi nah teu kajadian jelema pinter jelema bodoh hayang pinter geus pinter ngadon ngaledek nu bodoh, maka ieu nu disebut jelema pangbodoh-bodona. Ijazah boga pinter heueuh tapi nah ngaledek batur, deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belegu ge bisa. Ibu gering init ka dokter hayang naon? Hayang cager, geus cager hayang naon? Ya, sarakah geus cager hayang beunghar. Paingan teu diijabah ku Allah teh. Jelema gering init ka dokter hayang cager, geus cager hayang mikanyaah kanu gering, da urang ge ngalaman jadi jelema nu matak ibu hayang sehat, babari perhatikeun jelema gering. Lamun aya di riungan ieu anu udur, longok ku sararea, bejana euy gering, heeh, sabaraha poe? 5 poe. Beak sabaraha ka dokter? Ah, beak we 700. Kumaha ceuk nu nempo? Tong jadi pikiran, tah ku kami digantian. Hiji, kadua, naon anu nyeri? Doakeun ku sararea. Panyakit didoakeun, lahir dibere duit, isuk ge bakal jaregjeg. Ibu cager, nah mah kejeng cager tegering-gering, apaan itu ngadoa? Ya Allah parakeun milikna, sehatkeun dirina. Nu matak nyagerkeun urang, nu matak rezeki urang tetep di awak urang, aya doa jelema nu dilongok ku urang. Apaan ieu mah lain batur gering ngadon miluan. Bejana RT gering, heeh, sabaraha poe? 3 poe, geus ka dokter parantos. Beak sabaraha? 500. Beletuk ceuk RW, sing kuat, sing sabar, heukeun bae ujian. Naon nu bakal diomongkeun ku RT? Bebengok RW ngomong kitu mah aing bisa kahayang teh da karasaeun ku dirina. Balik RW, beletuk ke gering. Kumaha ceuk RT dendam. Bejana RW nempo urang teh gering, heeh. Beak sabaraha ka dokter? 400. Heuh, sing kuat, sing sabar. Beres calager di lapang ngadon garlut. Jelema gering hayang cager, geus cager hayang nyaah kanu gering. Jelema miskin hayang beunghar, geus beunghar hayang nyaah kanu rakyat. Jadi pejabat, geus jadi pejabat hayang nyaah ka. Simpel hirup, simpel pak. Kunaon urang teu beunghar? Eueuh cita-cita mika nyaah ka jalma nu sangsara. Jeung paling paur mah boro-boro jeung manusia janji teh jeung Allah ge sok sulaya. Ya urang dongengkeun. Aki-aki jeung nini rumah tangga. Ceuk nini Hasan minyak keletik teh beak geuning dalan. Kumaha ceuk Hasan?
kela atun ini kurang naik karena tangkal kalapa naik karena tangkal kalapa dek nyieun minyak letih barang naik kaluhureun kalapa angin badag hujan gede gelap dordar pugu atuh kalapa teh tulung pelenoy ka ditu tulung eta aki-aki Pak peperakat tulung si aki inget karena janji dina dirina Gusti lamun abdi nepi ka salamet doma jeung muning ku abdi moal burung dipencit sabab harga nyawa abdi jeung harga muning lebih berharga nyawa abdi katimbang muning Allah mah nuturkeun kana kahayang manusia diijabah angin eureun hujan eureun kan gelap aya keneh turun tina puncer kalapa kahana janjina geus robah Gusti mencit muning kariweuh-riweuh muncit muning kacape-cape wiyosnya Gusti da salira Rahman Rahim kajisim abdi eureun hujan raat angin gentosane kudoma nya Gustinya kuat dianggap RT eta Gusti Allah mah Pak nuturkeun kana janjina pek kumaha sia ceuk bahasa urangna turun deui Gusti dipikir-pikir nu bikang keur bibit nu jalu ge keur panglaki engkewe atuh Gusti anak nanya anu sageum kelenci tapi ketang Gusti dipikir-pikir da anakna teh sagede kelenci wios atuh urang gentos ku kelenci Allah ditipu Pak ku urang teh situ percaya Allah ditipu demi Allah sok ngaraku sok da Allah mah pan teu sulaya juturun weh dina tanggal kalapa eta si aki nuhun Gusti muning salamet doma salamet kelenci ge salamet nuhun Gusti jiga heureuy ieu dongeng tapi teh kalakuan sararea mun rakyat hayang jadi pejabat geradenge ku ibu samemeh jade abdi siap abe nepi ka jet geus jadi mah hese nepungan rakyatna ge beah poho kana janjina bener sarua kuring oge tah sarua baheula kuring sakola hayang pinter tapi naha geus pinter ngadon ngaleyak jelema bodoh teu akur jeung fungsi kapinteran bener Pak ceuk abdi ge boro-boro manusia Allah Pak ditipu kurang mangga bisi Bapak boga kanyeri hate kategenah sangsara ngadoa piaknya ka Allah ya Allah beungharkeun abdi lamun abdi beunghar boga imah deuk dikerit kabeh tatangga cenah datang di pasian tuang sararea yatim deuk disakolahkeun memete geus imah gede mobil boga sawah lega nu musafir ge diusir kahartos tah mata kalimat syukur teh tong make jeung jauh-jauh teuing nyarita syukur teh pake nah apaan syukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu mere kartos nu disebut syukur teh ngamanfaatkeun nikmat cocok jeung kahayang anu tah ieu pan rek dibere parake nya naon kela duit nih ibu palebah ieu diawurkeun omat cicing we cicing ibu kudu apa rasiko ieu duit di jorona 2000 anger sirah ibu tijetot mah moal mahi ku 2000 cicing we cicing ayeuna mah urang jadi guru sararea nya ulah usik ulah ojah cicing we hayang nyaho ieu milik nyamperkeun moal kitu pan tadi kuring nerangkeun lamun cek murid mah anger kudu usaha lamun cek guru mah teu kudu cicing ge datang gitu heeh ayeuna mah entong jadi murid dah jadi guru sabab lamun ibu jadi murid ku kuring dialungkeun hiji riweuh kadua jetot mah ieu kana sirah ibu akhirna bubar ti dieu gara-gara sia duit ieu moal mahi ka rumah sakit kahartos gas we cicing tah geus we nu tukang mah pesimis moal kabagean nah ada kurang dialungkeun ge ngadon beak tanaga atos we didinya tong ka dieu cicing we tong marebutkeun 2000 cicing we maka awas sholawat anu salatullah salah gitu abdi nyawer
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi guru cari cing. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Cing. Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Billahi zali bil umma bidal abadi wa bikma wa bihuma bi ahlil badr Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Cek urang ge jadi guru. salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kok Allahumma sholli wa sallim wa barik. di tempat ku urang eueuh nu jadi guru hijau ge. Jadi murid iwal ti bapak-bapak Pak Kades Pak Camat jadi guru cenah deuk datang pek teu bae. Hah? Anger. Alah setengah genep. Ibu udah abdi ge apal ibu teh orang jauh aya kuring ke komo lebih jauh. Ti dia perjalanan sekitar 2,5 jam. Ibu oge sami anu menang milik pek manfaatkeun, anu teu meunang da boga milik mah sebenarnya mah. Naon eta bisa jadi we Allah mikeun teh kanu teu butuh, ari kanu butuh mah ku Allah teh dibikeun. Teu kebagiannya. Heukeun bae pan can butuh. Hadirin kaum muslimin, sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana pepejeh anu pamungkas nu kusim kuring tadi diterangkeun teh ayatna Qur'ana surat Ibrahim ayatna ayat kagenep la ing syakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna azabila syadid. Lamun anjeun make kana karunia jeung kanikmatan kami maka Allah nambahan eta kanikmatan. Lamun teu dipake karunia jeung kanikmatan ingat rizki mah aya ngan leungit manfaatna nu paling paur inna azabila syadid siksa kami anu peurih. Sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu katada luhur saur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturkeun nuhun ka pangaresal mukarom Bapak Ustad Dana Gerhanan tos masian tausiah ka urang sadayana, mudah-mudahan ageng manfaatna ka urang sadayana pibakeuleun dunya sareng pibakeuleun akhirat. Bapak-bapak ibu-ibu sadayana urang tutup ku doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa maulana Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
sakitu Bapak Ibu sebuah warga sadayana sakapiatur mudah-mudahan ageng hikmahna kang orang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.